Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah qarrabal abdu qurbanahu. Tiap jelema anu ngalaksanakeun kurban, Allah mah teu hayang dagingna, Allah mah teu neuleuh getihna, tapi Allah mah neuleuh teh takwana. La yanalallah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa. Los daging nama jang sia dahar ku sararia, tapi aing mah nilai nu ku aing katarima takwana eta jelema. Fa awwalu qatratin qatarat minal qurban takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu. Setiap tetesan getih nu nyek celekatana nu dipencit ku hiji jelema maksudna korban eta teh ngajadikeun pangampura dosa. Setiap tetes trak 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 mangkaning sabaraha gelaseut getihna. Ieu getih sacek celek bae geus suara jasa. Ieu lah poe lebaran. Mulia jasa. Teu bisa urang kuari mah masjid korban kuari teu bisa. Di luar bulan haji urang mencit korban teu bisa. Eta mah ngan sakadar poe eta we poe lebaran jeung tasrek 3 poe. Lamun jelema boga duit kemudian henteu mencit korban, rugi jasa. Rugi jasa. Lantaran keur ditongton ku malaikat. Kararieu be malaikat. Coba tuh si haji itu, tuh si haji itu. Boga sebenarnya namanya duit. Pan bangunan nyokotan daging bae. Ulah neuleukeun tunjuk aing atuh. Biasa bae. Aduh. Sabarudak teh ditongton ku malaikat. Malaikat tonton kieu. Ya Allah, mana coba si itu, coba. Ji, pan situ mah duit loba ge teh Coba si itu, coba itu. Cet, tuh. Malaikat, itu tuh. Di itu masjid. Laporan, ya Allah. Itu mah tuh, Pak anu mah di anu masjid. Cak Allah, guys. Bukakeun lawang sorga. Bukakeun lawang sorga, dibuka. Lantaran geus dihampura dosa. Masya Allah. Pokokna mah geus siapkeun kuari duit jeung celengan. Jang meuli kebo. Sapoe 1 juta urang jeung celengan. Duitnya di mana? Geus amun sapoe 1 juta teu bisa, sapoe 500.000. Jeung celengan berarti mun kuari datang ka lebaran 14 poe. Nah, jadi berarti lamun 500.000 seperti itu. Berak kabeli kitu embe Garut bude teh. Wah, cenah kieu duit teh boga tuh sakitu mah. Geus bae tuh sapoe 100.000. 100.000 berarti kuari datang ka lebaran sabaraha? 1 juta. Nah, kabeli embe cisoka. Embe kacang nu leutik. Guys, kuari malah menjadi tukang ojek, ngojek kuari sapoe-sapoena. Tah duit gojekna sing menang 1 juta ceng celengankeun. Cek tukang ojek di mana horeng kiai. Boro-boro menang 1 juta. Kadang-kadang babaturan manuhunnya. Sial tah babaturan. Emang ge ai babaturan menumpang nuhunnya. Urang heuheuh eta tukang ojek teh. Atuh biasa we tapi lamun aya jahe mah cet deuk mayar ge enggak usah, ikhlas saya mah udah jadi langganan aja dah, saya mah ridho sial tuh tukang ojek. Masya Allah geus mah deui teu puguh karuh eueuh logak naon direm hut karasa yang nyenud gak dia atau kak ojek di bareres 2 3 4 yaumul fitri poe lebaran fitri
eta teh lain sembarangan poe lantaran diawali ku puasa. Setelah selesai puasa sebulan nyana seakan-akan dek nyokot gaji berangkat timah masing-masing ke masjid untuk mengambil gaji. Cek Gusti Allah syahidukum ini qad ghafartulah kaing dihampura opat hiji poe Jumat ngeunggus kolot manggeus bae geus poe Jumat ulah ka mana geus kolot bang geus bae poe Jumat ulah ka mana ulah ka masjid-masjid di imah bae teu beres teh kolot poe Jumat yaum Arfah lebaran haji jeung lebaran titip poe nu opat eta mah lain sambarang geus disunahkeun di jero bulan haji teh urang puasa sunnah puasana puasa Arfah bae. Masya Allah pohara ya Arfah lain lalagan puasa Arfah teh eta puasa nu ganjarana pohara jasa antara aya hiji carita budak ngora eta budak ngora neulan bulan bae begitu tanggal hiji bulan haji langsung nyana puasa tanggal hiji nya mah selain Arfah deui di tanggal hiji cek Kangjeng Nabi mayah miluka ala syami hadhil ayam kunaon maneh ieu muasaan poe ieu cek eta anak muda bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah inna ayyamul masyair wa ayyamul haj masallahu ayushikani fi du'aihim hampura Gusti Rasul abdi mah ieu nu mantap puasa ge sugan berganjar bae emang lantaran inget nu di Mekah teh ieu poe teh ayyamul masyair wa ayyamul haj diakhiri ku Arfah tanggal hiji geus siap-siap di Mekah teh menunggu diberangkatkeun ka Arfah geus sarariap nungguan diberangkatkeun tanggal 8 langsung diberangkat ke tanggal 9 wukuf. Masya Allah abdi mah Gusti Rasul henteu ka Mekah tetapi jelema di Mekah teh kapan ngadaroa sedangkan doa na anu di Mekah nu di Arfah teh di tanggal 8 tanggal 9 moal datang ka misle kabeh diijabah ku Gusti Allah ku agungna poe Arfah jelema ngadoa diijabah. Abdi mah pan teu ka ditu geus abdi puasa sugan bae abdi dihijikeun doa-doa nu di Arfah engke bisa nyedot ka puasa abdi sakumaha beusi persani we geus kesedot tah doa-doa jelema nu di ditu ngadoakeun ka nyarana masing-masing oge ka muslimin muslimat sadunya sugan bae abdi keur puasa mah tuh ja abdi mapan ka ditu henteu kemudian atuh hayeuna mah kitu abdi mah jaga we henteu di dieu geus bae atuh abdi mah rek puasa abeh akur ganjarana kumaha teh cak Kangjeng Nabi masyaallah fa innalaka bikulli yaumin tasumuhu adlam yati raqabatin sanyanyana tetep ka anjeun dibere ganjaran unggal poe nu ku anjeun di puasaan eta sabanding jeung ngamerdekakeun 100 abid sapoe wa mi'ata badanatin jeung 100 onta mi'ati parosin jeung 100 jaran yakni kuda yuhmalu alaih fisabilillah anu dipake perang di jalan Allah kabita jasa ganjaranana atuh maneh mah dibere ganjaran sarua jeung ngamerdekakeun 100 abid sarua jeung boga onta 100 boga kuda 100 diberangkatkeun jang perang fisabilillah tambah ganjaran
hiji ge pohara jasa sabilillah mah syahid atau komo ye 100 tah nu bantak lamun jelema geus dibejaan ganjarana model kitu haju teu daek puasa goblok mah nah madak dek dileukeun awas ke minggu hareup lamun kadeuleunah teu popoyong kodan lemes teu leuleus berarti teu puasa geus kuduna kieu nyiduh korenganan keluar di majelis mah ngarokok ieu nu matak dicaritakeun ge supaya daek puasa lain lalagaan ganjaran masyaallah kan mudah-mudahan urang gabehan dibere sehat dibere jag-jag dibere kuat ngalaksanakeun puasa poean kahiji tanggal hiji Perbo ieu lamun urang puasa ghafarallahu fi lantaran poe eta teh Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Kangjeng Nabi Adam diturunkeun ti sorga kemudian ka India, negara India langsung sujud dihampura ku Gusti Allah tanggal hiji haji Disman soma dzalika yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji dihampura sakabeh dosana eta jelema ya Allah ya Rabb. poean kadua istajaballahu doa Yunus alaihi salam Kangjeng Nabi Yunus kabur ti nagara kitu Yordan tidinya Kangjeng Nabi Yunus berangkat naik kapal lantaran henteu izin heula ka Allah di negara Ninawa Kangjeng Nabi Yunus disiksa ku Allah dengan cara diragagkeun ka laut. Diragagkeun ka laut tapi lauk nun geus dititah ku Gusti. Hei lauk, tambah aing ngaran Yunus, poe ieu dek dibalangkeun. Caplok ku sia, awas ku sia, lecet siksa sia poe. Wah, cek Kangjeng Nabi cek lauk nun waduh aing mah tilok kos kieu sebenarnya mah. Ieu mah bahaya jasa cek deui. Geus kieu bae begitu dibalangkeun geus langsung salat we ka jero laut. Cak Kangjeng Nabi Yunus jaim majero laut ieu hate na ieu ansang na ieu ansang ta insang les ya sok jasa abong jualan lauk teh ya. Nah geus kita badongengna Kangjeng Nabi Yunus mah akhirnya Kangjeng Nabi Yunus dikaluarkeun fa akhrajahu min batil hut dina tanggal 2 haji dikaluarkeun terus sakumaha orok kaluar ti rahim indung teu daya teu upaya masyaallah mantak man soma zalikal yaum kana kaman abadallaha taala sanatan lam yasullah bi ibadatillah tarfatain sajelema nu puasa poean kadua maka Allah bakal mere ganjaran percis kos jelema ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakiceup-kiceup acan. Geus dikitu-kitu ge tetep bae aing kuat moal nya ieu. Aing puasa ulah ieu nya. Mangkaning aing mah di pasar. Mangkaning aing mah di pabrik geus uji bae nya. Kurang yakin. Kuduna yakin aing mah paeh geus pokona. Tilok aya dongengna puasa paeh lah geus pokona puasa itu datang ke jam 10 caknya nado letik jasa kayakinan ada poean katilu istajaballahu fihi doa Zakaria alaihi salam Allah ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Zakaria mendak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa sajelema nu puasa tanggal 3 bulan haji lamun pun tapenta ka Allah langsung diijabah geus tanggal 3 asal urang puasa poe eta menta diijabah
ngan aya nu dibere langsung di dunia, aya nu diengkekeun di akhirat. Masalahna beusi teu kuateun di dunia. Dibere tak aju dipake abrut-abrutan. Cak Allah moal aing mah mendingan engke bae di sorga. Nah, engke di sorga teh ya. Urang teh kieu anu poe eta haju ngadoa mah. Begitu asup ka sorga, nah ieu mah ganjaran-ganjaran anu sejen. Nah ieu mah waktu maneh tanggal 3 bulan haji menta hayang dunia, hayang ka beuli mobil. Nah ieu ganjaranna tah mobil kijang tah. Protes jana ya Allah ya Rob, atuh kijang ge baheula keur di dunia. Nya di sorga aya kijang. Tinggaleun ku batul, ojol Gusti ojol. Jeung naon ja jeung Lexus. We atuh pan baheula mentana kijang maneh. Henteu emang Gusti mah kajian kumaha Lexus bae Lexus. Kumurahna Gusti Allah dibere ulah Lexusnya tah kapal bae. Eta murah Gusti Allah. Dikitu-kitu ge tetep kuat moal aingnya ieu. Waya maksud dibere bebejak kieu ge ieu ai santri bang geus nyaho kula ge santri kiai atuh yakin geus nyaho. Ieu mah jang anu bangsa pedagang, budak sakola nu teu nyaranaok, nu tilok maca kitab lah. Ya kiai mah geus ge poho deui. Ieu mah mepelingan ieu mah. Poean kaopat al-yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa dilahirkan tanggal 4 bulan Zulhijjah. Geus atuh man soma zalikal yaum, sajelema nu puasa dina poe eta yakni tanggal 4, nafallahu anul basa wal faqra, bakal dileugitkeun ka riweuh jeung kapakiran. Tanggal 4. Tanggal 4. Masyaallah. Poean kalimat yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam, di mana Kangjeng Nabi Musa baheula dilahirkeun na tanggal 5 Zulhijjah. Geus man soma zalikal yaum bari aminan nifaq min azabil gobri. Sajalema nu puasa dina tanggal 5 bulan haji bakal bebas tina panyakit nifaq jeung tina siksa kubur. Ieu penting ieu. Pilihan bae atuh urang tah. Tanggal hiji tanggal 2 iya aing mah tanggal 5 bae geus lah. Resep jasa aing mah ieu. Enggeus tanggal hiji teu puasa, tanggal 2 tanggal 5. Mun ditanya apa sih tanggal 5 doang? Aing resep tah ganjaranna tah. Eta doang tah aing mah teh. Di sisa kubur selesai aing mah geus. Aduh, budaknya gagah aing prak dipilihan puasana. Macem-macem bae. Poean kagenep al yaumul ladzi fatahallahu linabihi fil khair. Allah mukakeun ka Gusti Allah ka nabina dina eta tanggal genep dibukakeun kana kahadean kemenangan geus mansomah sajelema nu muasaan tanggal genep haji yanzurullah ilahi berrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah bakal mencerongkeun dengan penuh ka deudeuh jeung ka nyaah. Kulantaran Allah neuleukeun deudeuh jeung nyaah, atuh moal disiksa salilana terus bae. Masyaallah, ngadengekeun mah pohara. Puasa moal. Aduh, Gusti Allah, ganjaranna gede jasa ieu. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Lah cenah kieu tahun kamari geus puasa ieu cenah. Kuali mah geus nyaho, kuali mah eta ganjaranna tahun kamari geus. Tahun ieu mah moalah. Beuki dibere beja mundur sama. Yaumus sabi al yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdi ayyamul ashr. Poean katujuh mah poean di mana poe eta teh ditutup lawang jahanam teu dibukakeun deui datang ka ayyamul ashr tanggal 10. Mulai poe eta tutup lawang neraka. Jahanam ditutup kabeh. Nu mantak mansamahu
aglaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri. Sajelema nu puasa dina poean ka-7 Allah bakal ngonci 30 lawang kesulitan, bakal mukakeun 30 lawang kagampangan. Pohara jasa. Poean ke-8 sok dingaranan yaumut tarwiyah, tanggal 8 tarwiyah, man somahu utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah, bakal dibere ganjaran teu dibere nyaho ku Gusti Allah, ku gede-gede da ganjaran. Nu penting maneh puasa tarwiyah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 7 sakitu gedena. 8 mah tarwiyah ulah hayang nyaho sia ku bade gedena. Masya Allah. Model dibabagi we anak tah jang sia tah jang sia Nah, anu bungsu mah tiok dibere nyaho. Tenang sih batu geus. Make kiceup sagala takol make kiceup. Hiji tah, kedua tah. Dah, bulu deja satu gol de tah. Cek lu bungsu teh aya abdi. Geus tenang. Maksudna naon? Imah jang sia. Kedokan jang sia. Tuh kabeh mobil di jalan jang sia kabeh. Sokola mah. Jang sia kabeh geus. Nah eta nu bungsu mah teu dibere nyaho, nu kahiji kadua katilu kaopat dibere, tapi nu bungsu cukup ku kicep. Asal geus kitu we geus mantep jasa. Urang bae ku babaturan teh babaturan keur ngababagi tah. Noel ayo gampang jama. Pareng poho ka dituna. Atuh poho ge model si eta. Gusti Allah mah boh tuh malih poho. Nge dijamin. Ya Allah. Nah, poean ke-8 ialah ngaranna Yaum Arfah. Poean Arfah Man somahu sajelema nu puasa dina poean Arfah, bayangkeun coba kana kafaratan lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbal. Eta puasa bakal ngaparatan sataun ka tukang dihampura dosa, sataun ka hareup dihampura dosa. Tama sataun ka tukang ka hareup apa lu haparatan? Ka tukang sataun ka hareup sataun. Geus anu kamari sagala Noel si Mbak, sagala ngabonceng si Jahe. Eta ku puasa ye beak kabeh geus. Beak kabeh geus. Aduh. Mantap puasa Arfah. Puasa Arfah. Sataun ka tukang, sataun ka hareup. Nah, geus puasa Arfah tah. Menang 15 poe haji ngebonceng Jahe deui. Dihampura kos kieu mah. Aing geus puasa geus. Siapa tolong? Allah karim. Guys, tinggal tanggal 10. Tanggal 10 mah tanggal nu tadi dicaritakeun poean kurban. Urang berangkat ke masjid, siapkeun mencit kurban. Boga meuli kebo sapi, teu boga mebe, teu boga kotok jago. Kotok jago urang boga duit, kotok jago sabaraha teh hargana? Kotok jago nu bagus sabaraha hargana? Hah? 50 wae. Tilok meuli maling teh mah. Orok ge jauh. Masya Allah. Masa 50.000? Aing nggak borong kos gitu mah. Ini kotok jago, set, bagus. Pencit, set. Asakeun. Beres asakeun, embrakeun di tengah imah. Panggil pemajikan jeung anak. Ya orang korban ya. Cak anakna baha. Ari korban mah didikeun ka batur. Dikeun ka sa? Atuh kanu susah. Di negara ieu sanu leuwih susah. Abah sia nyaho. Cak anakna heueuh oge nya makana. Ye, sia sok macem-macem. Lembur ieu pang susahna abah sia.
Geus benar, beres. Atuh kitu mah bah, beres. Niat korban geus. Asan dilaksanakeun nu eta Gusti eta. Nah ieu mah maksudna dicaritakeun padahal unggal tahun urang supaya tergugah deui. Padahal mah geus nyaraho komo nu sok maca kita mah kajeun iman nambah keyakinan jeung kesempangatan dalam rangka urang ngalaksanakeun puasa poe Rebo nganu baring bagus nama lantaran di sabulan teh disunahkeun puasa teh 3 poe hiji awal bulan 2 tengah bulan aya mulbid nomor katilu akhir bulan tah nu mantak nu bagus nama puasa teh tisuk Senin Salasa asup akhir bulan Rebo awal bulan bari bulan haji geus isukan siapa bangun moal atuh isuk tah geus mulai isuk geus geura ngamparkeun sajadah di masjid guys kieu bae geus lanjut geus kolot bae naon ditu geus kolot mah kudu kieu ka ing cucu ka dicu enak ambean coba ieu embun-embunan abah geus bau kuburan can ieu mah geus kolot nonton TV keneh embeun ke susuit sagala deui aya nu liwat teh suit Masya Allah eta mah nu kos kitu mah ngaranna eta mah berit nu sok susuit mah nah mendak geus urang petakeun awak urang di tengah-tengah akhlak moral bangsa keur carut marut korupsi kadengena makin menjadi-jadi bohong makin menjadi-jadi berjamaah maling di PNS geus terjadi cukup jangka neraka kos kitu bae cukup jangka neraka mah asal diangkat jadi kabag bae geus kudu babagi mejanu ye emang kumaha gitu emang aing teh nyaho parangsan nah rapihan awak urang bisi teu kapanggih deui jeung bulan haji hareup geus kurang nol-nolkeun kabeh bebeja ka pamajikan bebeja ka anak abah mah geus kolot puasa dek di masjid bae geus atuh sia nu ka pasar sia nu dagang kabeh abah nah geus tarima beres bae geus abah mah geus cak pamajikanna enak aya jadi urang siapkeun puasa tira tah nu nyebut isukan gue deh wallahu alam coba isuk nah etalah sekadar penjelasan tentang poe-poe ganjaran dina poe-poe bulan haji anu sakitu poharana tapi tetep bae iwal timun tayang ka Gusti Allah nu boga tanaga nu mere tanaga Allah nu mere kuat Allah sanajan urang hayang-hayangan ku Allah teu dibere kuat deuk kumaha deui sanajan urang resep ka ganjaran Allah teu mere ka urang daya jeung kakuatan deuk kumaha entek nu boga kuat Allah penta ka Allah ya Allah ya Rabb abdi minta kekuatan ti Gusti ja Gusti nu boga kuat abdi hayang puasa ku gedena ganjaran Gusti tuh wallahu a'lam billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa man istawa lan utawi sapa wong iku istawa narima pada apa parahu
Parang ya siwa nganfaqo maka nganapagahan ya sipar wa ila yastawi falasahu aqrabuhuma maka utawi kalasana iku kang luwi parang kekarone farah ini istawaya magalang menerima pada ya karni para kabil irsi maka iku kalawan ngawaris filasahi ing dalam kaul asah Bani bil irsi summal kurbi lan utawi kang kau kang kepindo iku tetep kalawan ngawaris kari-kari par wal warisani yastawiyani am tujau bihabsi lan utawi kang ngawaris karani iku yastawiyani ay hal yastawiyani anata pada karoni ya warisani antu zau anawata atawaden bagian nafaqo bihabsihi kalawan den sengker irsu wajhani yaiku wajah rorok wa man lahu abawani fa'ala labi tahu zabawang ikut tetap gadwa yang man utai bapa biang roro maka ingat sebab waqila landan ucapakan alaihima apa alaihima ingat sekarone abawani libaligin kadewong kang balik ajdaduna dawa pirang-pirang aki wajidatun lan zagain ini in adla ba'duhum bi ba'din lamun ngantet sapa setengah kabeh kalawan setengah kala krabu maka iku kang lewi park wa ila lifa bil kurbi maka kalawan para wakilan dan ucapakan apa irsu ngawaris wakilan dan ucapakan apa wilayatil mal kalawan wilayah mal sedajan orang neraskeun pangawasan orang bacakeun Al-Fatihah hiji kanggo Haji Hamdani bin Haji Sa'ad Kampung Petos Kumbuk Ngapat hari Senin almarhumah Sinah binti Singadirana meninggal Selasa insyaallah. Kemudian Abah Durrahman bin Mahani Amseni binti Ahmad Sarah binti Asad di Abbas bin Samika Sajah Amah binti Astura Bapak Ilyas bin Hajar Rangkas Bitung Haji Nahar bin Haja Satya Haji Saja bin Haji Nahar Haji Nur Simah bin Sanmu Sukamulya Cikupa Haji Sangsang bin Sarpati Haji Alim Sonan bin Haji Nur Siti bin Haji Sangsang Haji Cikupakan almarhum Haji Sahar bin Jahi Kesempatan. Kemudian ibu almarhum Ibu Sartia binti Asarin Bapak Mislan bin Satin Bapak Aswani Saita bin Arifin bin kemudian terakhir ialah Hapun bin Haji Abdul Manaf Doyong Nisbak bin Johan Pandeglang
Akhir sekali ieu mah di keluarga toko Mas Tabrani Haji Husein. Kurang tadi disebut para almarhum almarhumah, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, caangkeun di kuburanana, tempatkeun dina rahmat Allah. Oge tadi disebut mudah-mudahan dihasilkan pamaksudanana, dilancarkan jeung digampangkan ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamun tanggal hiji Rajabna poe Jumat berarti urang puasa poe ieu kasabaraha poe? Jadi urang kabehan puasa katilu. Kurang mana ya? Ya, jadi lamun urang puasa bulan Rajab lantaran ieu mah puasa sunnah tapi gede ganjaranana. Disebut Syahrul Asar. Sapoe meunang karidhoan Allah pohara. Haja-haja urang ngangan ridho Allah hese. Lamun 7 poe ieu uglikot abu-abu nar dikunci lawang neraka. Masya Allah, urang jalan dekat neraka. Lamun puasa lain amin puasa tante. 7 poe dikunci lawang neraka. Masya Allah. Sebaya dekat neraka teh lamun urang puasa bulan Rajab 7 poe. Duh, pohara jasa. Masih can kabita kena bae kudu kitu-kitu mah teu kumaha deui. Namun 8 poe futihat abwaabul jannah, sakabeh pintu surga dibuka. Jadi liwat pintu gerbang mana bae dipersilahkeun. Ya Allah, geus kuari bae di DP-an atuh. Sorga tata jadi inden urang guari. Puasa bulan Rajab sekali deui, mudah-mudahan urang kabehan dibere kabita. Sanggeusna kabita dibere daek, sanggeusna daek dibere kuat, sanggeusna kuat dibere ikhlas sehingga naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang kabehan dibuktikan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan diiring ku Kangjeng Nabi urang melalui bendera Kangjeng Nabi urang jeung bendera para wali-wali Allah, bendera para guru-guru urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Emang tas ngaji dek nanya tukang uduk beat gitu. Lamun beat berarti bohong. Cik tukang uduk kekurangan kene malah majan lagi. Oh. Nyawa nu di jero nyawa nu di luar nanti puasa. Asana di jero bangun nama. Paduka dengan musonib didirek nyaritakeun kumpul para aqarib, para karabat-karabat tina jihad anu nganapakahkeun jeung tina jihad anu dinapakahan nu butuhna. Lantaran loba anakna mun teu aya anak incu geus deuk diatur ku ari ku bahasarana ulah pahiri-hiri.
lamun boga bapakna 2-3 bapak kolot kitu keneh taeta kumaha cara ngaturna. Ayolah suki musonib di dieu rek dicaritakeun cara nganapakahanana. Wa man istawaya farahu anfaqa mun aya jelema akur bae far'una yakni anakna akur sadarajat dina kurbin jeung irsina artina deketna akur pada menang warisna akur kaeta sanajan lalaki jeung awewe sifatna tetep bae eta anak duanana wajib nganapakahan ka bapana. Zaid boga anak 2 lalaki kabeh Umar jeung Bakar akur kepada anak deketna akur pada ngawarisna akur teu ngahijab maksud atawa awewe duanana Zaid boga anak 2 awewe kabeh Hindun jeung Nyidadun akur tetep pada deketna anak jeung ngawaris eueuh nu ngahijab atawa lalaki hiji awewe hiji Zaid boga anak nu hiji lalaki Umar ngaranna nu hiji awewe Hindun ngaranna taeta duanana akur be dina pada kurbina anak jeung dina ngawaris eueuh nu ngahijab tah mun boga anak 2 minimal eta ki Zaid teh ta ieu nu ngurusan itu bapakna 2A. Jadi berarti Ki Umar jeung Ki Bakar musyawarah. Bakar kakana Umar adina. Biasana urusan nu kitu mah adina nu sok negorti heula kakak lain kakak. Kakak mah biasana cuek-cuek bae. Tilok mikiran indung, tilok pikiran bapak mikiran sorangan bae. Eta di Cikupah kos itu. Kemireungeun ka bapak dek paeh los, bodar los. Asalnya bae apeng-apengan di warjok. Mun urusan ngajual panggeulana. Eta kakak kana kos itu. Lolobana kos gitu adina jeung Umar teh ta ya naon urang musyawarah naon ngajual taneuh tah lain iya abah urang ngaran Zaid kuari teh pandagang teu tani teh jageus kolot ngajumuriangan bae geus atuh kuari mah meureun eueuh sase itu berarti urang 2an yuk urang babagi ji bener oge sih adena aya sia tiis sama kos itu mata kana aja jantung ayo atuh abah sok sabaraha duit teh sapoe daharna bejana mah abah sapoe 5 liter cenah dah hah bener sia sama ngaloyan hirup mah nu sehat atuh boga daok kieu bae lah sapoe atuh beureun 2 liter mah kudu yuk ya 1 liter atau kula 1 liter kakak 1 liter aja duit nah itu sering 10.000 kula 10.000 kakak 10.000 aja ya pokoknya mah catat baik guys urusan behelanan ke aing mau pandiri kakak itu tolong jasa kakak kos gitu entah yang ngebalager kabehan di bener oge nya kieu lah kuari mah tuh urang bagi 2 ayo geus atuh deuk heula ta duit teu kuari depan ti heula atuh ka tah sakakana lamun sapoe 10.000 10 poe 100.000 lamun sabulan 200.000 tadi heulakeun tah sabulan beasna berarti 30 liter nah 30 liter ke sabulan teh tegor deui kakaknya waduh ngeuneun mah kos kitu teh nikmat
aja cakakan teh besi jakamaran ka kamar udah jauh ye besi bae mah besi abah ka rumah sakit bejalan ulang teh maksudna teh tahun dia tuh lain naon ka rumah sakit mengiring-iring kadadan ku Mang mayarkeun mah satun mayar saha pokona mah ngeunaan ku sakitu bae ge tangeuna ieu mah diteangkeun di telepon gratis heula bae aduh cangkel boga kakak kos kitu ieu mah akur ye jadi berarti kakana jeung adina Umar jeung Ki Bakar teh layeut sareuneuh saigal sapihanean ta eta ngeunaheun ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak nah bahasa batur eta kos itu tah jadi sareuneuh saigal ngeunaheun we ieu meuneu kumaha ge bebeja ka bapana bah geus abah mah ulah mikiran naon ku ari mah ku KB ditanggung jawab ya abah boga anak dua-duana jadi jasa kieu mah perusahaan KB alhamdulillah ngawarung-ngawarung ge usaha teh lancar geus abah mah ulah di imah we di mushola bae kajeun di ditu geus nyekelan tasbih bae nu gede aing ulah dahar baru we ugu dahar ieu ditanggung jawab ku Kang oh alhamdulillah teu geus dimulai ku ari besi aya naon-naon bebeja kemudian besi muriang bebeja nya eta diurusan ku anak emang kewajiban anak geuna atawa duanana awewe ngidadun jeung ngindun eta ge musyawarah bedadun cek indun abah urang eta pan geus kolot gawe henteu usaha henteu bari mah beureunan ku urang di urusanana ieu urang papatungan nah beres kuduan rapih atawa ieu teh lalaki hiji boga anakna Ki Umar jeung Hindun akur bae tina kurdi jeung irsina artina eueuh nu ngahijab deuketna lantaran pada anak tidak ngawarisna lantaran eueuh nu ngahijab nah ieu ge sarua bae wajib kuduaan tinggal kumata urusanana lantaran nu hiji awe nu hiji lalaki cek sakaol mah akurkeun bae cek sakaol mah henteu lantaran lalaki mah dua kalieun awewe dina waris maka dina ngurusanana ge lamun bapa sapoena beak 15.000 berarti lalaki 10.000 awewe 5.000 kitu bae eta mah ngeunaheun teh lamun urang nurutkeun ngaji mah tararis sampai geus. Ieu mah boga anak dua-duana hiji lalaki nu hiji awewe aya awewe malidek di imah bae mang masakeun awewe ngalap awewe kadang kih ngising ge di dinya awewe keneh bae kadang-kadang lalaki mah jahese ieu aju biaya ge ti awewe lah ka rumah sakit tautak detik ku awewe nu lalaki mah jauh bae sakalina noong ka di jam 12 peuting di rumah sakit abahnya di mana kabar mana urusan ge lah gutianya ai kakak ka mana kakak mah geus sibuk ge bisnis di ditu samiliar itu samiliar ulah mau miliar atuh ieu 10.000 bae heulang kencan hasil dan hasil kayak di mun di itu biasa miliar di itu miliar tangke ke tanggung jawab abah mah jang modal mah jual bae heula nu itu nu abah amis tang ngomong tak kakak teh 3 kali na mah kos kitu ulah kitu akur bae kakak nak ngurusan anak bageh ngurusan diatur teh kana kitu-kitu masyaallah ngeunaheun bapak lamun diurusan ku anak aya bapak jore jasa nasibna geuletik di sakola-sakolakeun dijeujeuh-jeujeuhkeun titah dagang mararaju ku ari nu boga mobil nu boga perusahaan wari bapana di imana sorangan bari tinggalkeun maot deui ku pamajikanana tinggal bener-bener sorangan aju geus kurang tanaga deui kabeh nu lawewe dibawa misa ku salakina dibawa rumah tangga miarisa lalaki kitu keneh baroga imah sorangan eta aki-aki tinggal sorangan we di imah nu noong eueuh nu ngurusan eueuh ieu mah aki-aki jore nasib
Bareng nasi wajah kita datang ke anu ngurusan, masya Allah. Kadang-kadang jol beta tanggana kadinya, ki ulah dahar encan tuh, kayak bola kongakeun, batur tatangga tanu mere. Halalang seramat ke emang kamana anak ka dieu di kukulas tuh dipamisangan ke sapoe dua pajak sage sia boga salah henteu gitu. Aki gitu uga pemajikan naon itu sugan deh udah kayak gitu kolot yang kawin ini yang kawin naon yang anu ngeukepan baik kaeta aki-aki goreng nasib anak maloba tapi nu daek ngurusan mudah-mudahan anak-anak urang incu-incu urang ngarurusan kanu jadi bapana itu keneh bapana ulah api lain kanu jadi anak abeh urang di dunia halalimpu di akhirat ge halalimpu ulah kajurung ku nafsu kayolah mun aya jelema akur anakna dina deukeut jeung ngawarisna maka anfaq eta keur carita dua keur carita 3 keur carita 4 keur carita 5 keur carita boga anak 12 ieu kewajiban kakabehan musyawarah para anak-anak kabehan musyawarah ye urang boga bapa hiji deui emang boga bapa sok sabaraha pokokna mah ieu bapa urang pan geus kolot geus teu daya teu upaya nah kuari mah urang merdekakeun ieu bapa yuk urang urusan urang udunan yuk sampai 10.000 jang bapak mun 12 jadi berarti kali 10.000 sabarata jadi 120.000 belas namun saurang saleter berarti ayeuna tina 12 jadi sabaraha jadi sabaraha 12 letter lamun sabulan sabaraha tah asalna sugih ka kolotnakeun ya kolot ya sugih ka kolotnakeun gitu mantap kolot bipas inginain jasa kolot dia nikmat air muka kana datang kadinya Assalamualaikum Waalaikumsalam tah bah rokok samsu sapak alhamdulillah jol adina Waalaikumsalam tah gudang garam pak tah sapak masya Allah alhamdulillah ayo deh datang dari adina bah tah garpit alhamdulillah Masya Allah, cakapan aing ku ngeunaheun teh. Jol madina sakali gudang garam aya samsu aya garpit aya segala aya. Bata, naon? Mole. Tuh, aya lengkap. Jadi ngeunaheun kolot teh merdeka. Kadanan ku kitu. Ieu mah datang ka kolot dengan cerik deui. Waalaikumsalam. Pula bah anak abah enak muka mari teh usan demelan ku abah teh bae aku tinggal hutang bah ayeuna kuari kumaha tuh jual deh bae sawan nu di ditu bah usan jeung sabarakali jang adi-adi sia lah ulah kamikiran adi kula beralapan kula geus maju mah adi ge milu maju jaksa yang ngabacokak doang gitu bahasa boro-boro mun tanda-tanda maju mah dikuari sia boga motor kamari adi sia dek minjem teu meunang pan gusian loka bensinan bah adi mah atuh eta berarti sia pelit teh atuh teu kitu geus ulah bah lain kurang naon bah pan atuh aya maju mangenan bae terus nyokel itu air dijual masa bodoh sih ya. Alhamdulillah bang enggak sih jualnya bang sia itu kos gitu tak kakak sawareh tapi na sawareh matun wa ilaihi ta'kur dina darajatna andai kata kumpul anak jeung incu teh akur teh anak ayah incu ge aya boga 2 hiji anak nomor kahiji incu kahieu
aya nu ngurusan anakna apa incuna lantaran teu akur darajatna dina kadeketanana maka diatur di dieu ku agama wa illa mun teu akur kal asahu aqrabuhuma maka nurutkeun cekal asoh anu wajib nganapakahan ialah nu aqrab nu deukeut nu leuwih deukeut. Andai kata anak jeung incu salila aya anak incu mah abad ngaranna maka anak wajib nganapakahan kanu jadi bapana incu mah ulah waka milu nganapakahan. Ini stawaya maka lamun akur fa ini stawa maka lamun akur kitu fa ini stawa maka lamun akur dina fa ini stawaya mun akur duana nafarun akur dina ngawarisna sabil irsi maka ngawaris maka ku ngawaris ilah nu dijadikeun anggeunana aya akur dina deketna aya akur dina irsina lamun ibnun jeung ibnu bintin tata ibnun ngawarisna leuwih kuat batan ibnu bintin nu mantap wajib nu nganapakahan ibnun anak sanajan ibnu bintin teh kabawa asobangkena eta tetep bae ulah waka ngurusan bapak tetep nu ngurusan adalah ibnun bae ibnu bintin mah ulah waka sakit itu urusan-urusanana Masya Allah wasani bilisi sumal kurbi tadi tepan aya kal asoh berarti kal teh diperdebatkeun didinya mun muqabil asoh kal soheh cekal soheh mah ieu nu kadua bilisi sumal kurbi ku ngawaris heula diheulapkeun ulah ku kurbina heula sabak dah ngawaris kakara ku urusan kurbina jadi berarti urusan nu ngawaris tahulah nu diheulakeun urusan kadeukeutan jeung kajauhan panderi eta diutar diatur abeh rapi hirup teh ngeunaheun kadengena tarari pararenang talalentrem eueuh deui harepan hirup teh ngan saukur nungguan paeh doang umur teh geus diatur napas geus dibatas geus aya notana bakalna urang teh 30 tahun 40 tahun 50 tahun eusian tadi jero umur eta ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah mantap lamun geus kolot masih kene adur-aduran kene bae kabita kuno lenggih kene kabita ku putihna urang lampu kabita ku gitekna urang Karawa eta mah kolot geus kudu istighfar lagi istighfar ya aya naon di awak aing iki amat batur mah geus di masjid bae batur bangges gaji bae peuting geus hudang bae ai sia awak jadi hitung-hitung umur geus 60 tahun geus deukeut ka hareup ieu teh lamun umur galib 60 tilungan 3 tahun deui 3 tahun deui mun pake ibadah nambalan anu baheula sanancan sampurna tamantak daon sadar diri urang insyaallah ieu mah adur-aduran keneh bae ai nu ngora-oraman keur mujihna bener-bener jiwa muda jiwa nu semangat segala rupa ai geus kolot mah geus kudu loba ngiringkeun nu maot asal nguburkeun milu neuleukeun ka dinya teh neuleukeun go aing mun paeh kos kitu berarti ieu nu paeh umurna sabaraha budak ieu 55 aing mah 60
aing ngahiri kok heulaan sia sih kahayang aing mah tuh aing ti heula tapi nu ngahiri kos kitu malah alhamdulillah kula dibere panjang umur padahal ngadu kotok bae alhamdulillah kana mun pake ibadah onang alhamdulillah ibatur Gusti heula babaturan kula geus kula mah pandai masyaallah alhamdulillah dibere modal keneh jang ngalobakeun ibadah deres sama kita ieu masih alhamdulillahirabbil alamin padahal salat teu naon teu main gapleh terus bae ya Allah ya teu sadar urang mah sakieu mah alhamdulillahirabbil alamin Itu anak mutung sunuzok ngurusan kolot baik segala rupa dikorbankan pakai ngurusan jumaot bapana menang dan tenagi kanu jadi kakak tunte tamokos gitu maka bari pengis dibahas ngaji merenya antar ke ngajina ulah belang betong isin kanu ngaji baik ngaji bahas sama tuh jadi ente jadi naon gitu ngaranna ente jadi hutang beda deh jeung urang gitu ngaranna naon ka pamajikan sama bajikan orang wajib nganapagan kuari teu nganapagan sabulan aju teu mentari dona tawa teu mayar hutang di akhirat ditagih di akhirat bantak kuari nu panjang umur kene aki-aki geura sasalaman ka pamajikanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon? Aduh aing ngaji tadi balapan ka haji meureunan kurang ngapaka teh ampurannya. Ih itu kula ge ngampur aja sacekeun nanti abo ka haji. Beusi beke di akhirat sia kena lagi ka aing. Moal lagi. Ataupun kue kok mau kuari haji dibelikeun emas 100 gram moal kula mah. Sial. Aduh. Nah, beda. Lamun urang teu nganapakahan ka pamajikan ditagih engke di akhirat, tapi lamun urang teu nganapakahan kana jadi bapak doraka doang ai ditagih mah moal geus adina teu bisa nagih kanu jadi kakak. Nah, ngan kakana bae kudu boga pikiran. Iya abah sabaraha tahun diurusan ku sia Neng. Ya kakak mapan di Jakarta bae 2 tahun bang ngaringkuk bae nya stroke. Jesok dibawa kapan? Oh atuh ka rumah sakit teh kanu teh dihitung mah meureun aya 100 jutaan mah teu sebulan. Jalan atuh sia. Kene wanda sia. Kakak deuk naon tuh? Daya kene mah teu jang kakak bae saware. Ih, lain mayar kakak. Ieu bae cakakan teh kuari mah kieu eta harta abah yang sabaraha harta abah teh aya meureun aya 1,5 hektar mah dijual mah hargana dinya mah 1 juta wih gede di papan kota di urang alhamdulillah tuh geus eta mah 100 juta dan cokot dan sia ke ku kakak dibere deui nya geus sajana urang bagi geus kakak mah geus teu bisa urusan ka kolot teh geus atuh terima kasih bae tah 100 juta teh eta urusan manusia teh jadi dibere deui ku kakak 100 juta eta mah ti kakak geus bagian kakak mah kajin lah saeutik ge oh eta mah kakak bau malaikat meureun mah kitu insyaallah wal warisani yastawiyani am yuzau bihasbihi lain bihasabihi salah tadi bihasabihi lain bihasabihi salah cita wal warisani lan utai kang ngawaris garane iku yastawiyani anatanari wapada ya warisani am tuzau anata dan bagian apakah biasa kalawan ngitung-ngitung irsu wal warisani ari anu ngawaris duaan anak duaan anu ngawaris
dina darajatna eueuh nu hijab eta apakah yastawiyan yakur dina kadarengan apakah anana atawa dibagikeun apakah teh antara duaan kalawan ngitung-ngitung warisanana sayelah dua wajah Kizae boga anak dua hiji lalaki hiji awewe nu hiji ki Umar nu hiji Hindun pan ari dina ngawarisna mah akur bae eueuh nu ngahijab yastawiyani ngan nu beda dina darajatna ari lalaki mah nyanyuhun nyangais hari awewe mah ngan nyuhun doang berarti lalaki mah dua bagian awewe mah sabagian tak ieu nu dimasalakeun apakah di dieu akur bae atawa dibagi nurutkeun hitungan irsuna lamun lalaki irsuna dua kalian awewe ngan apakah anana teh kudu dua kalian apakah diakurkeun bae wajahan masyaallah tinggal macaan doang kitab. Ini tinggal macaan, kurang dilaksanakan, maca dilaksanakan. Mina, kan di kita PSC dibacana. Kau menutup mondok mah, wah, boro-boro bisa maca kita, puyeng aja. Boro-boro maca sorangan dihartikan, gendek nundutan bae. Kau mau dibawa beteng kentel mah. Nuka dulu nanti lain masalah, kopi deh. Ya Allah, ya Rabb. Ai inget kawali mah pepegatan jeung dahar jeung nginum teh nya nama salila hirup. Salila hirup jana mah pepegatan jeung dahar teh. Urang mah ti jam subuh tadi datang ka magrib ieu teh pepegatan ge kapaksa. Apaksa ku hayang ganjaran we ieu mah. Tah bari geus di ieu bae geus dihayal-hayal bae bukan naon ieu. Oh, Masya Allah. Itu puasa berapa puasa gitu rorongkong. Puasa rorongkong. Ayu wali mangis bae lantaran mangika nikmatan lapar teh. Geus janama pepegatan jeung dunya. Pepegatan jeung dunya teh dahareun eta dunya pegat, inumeun eta dunya pegat, pake eta dunya pegat. Imah eta dunya pegat minimal ulah hayang heulanan geus dalika buka ala kadar bae jam salat kitu keneh nginum ala kadar ngarokok bangsa sabungkus lah ala kadar jangan ragu jasa budak antak ke jasa jelema nu diangkat jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Komo nabi bagus eueuh deui nabi mah ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ca Kangjeng Nabi la nabi ya ba'di nabi deui sabada sim kuring anu mantap putra-putrana dipupus-pupuskeun ku Gusti Allah besi engke timbul nabi-nabi dipan anak nabi mana nabi geus henteu aya geus kabeh eueus aya gati Siti Fatimah incu Sina Hasan Husein geus lain nabi eta mah ngan syarif doang Habib ngaran terus datang ka kuari turunan-turunanna Habib syarifah geus eueuh nabi ngan timbullah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala anu menyerupai kahirupanana jeung nabi. Kumaha menyerupai Kangjeng Nabi tina ahwalna tina af'alna af'al jeung ahwalna akur ngakuran Kangjeng Nabi mun Kangjeng Nabi daharna teh saeuti atuh ieu ge saeuti Kangjeng Nabi dina aya atuh dahar dina eueuh tirok gogoakan atuh eta ge kos kitu anjeun aya naon pati mah aya ieu korma saeuti ge dahar isuk-isuk teh Kangjeng Nabi dahar kos gitu isuk nanya deh aya naon poe ieu teh aya naon kulantaran teh aya naon dek puasa bae teh eta lamun dituturkeun kos gitu aduh di imah tangga tentrem gimana ya bukan naon ieu sarapan
naon sia. Manaon atuh lain atuh neangan atuh. Tuh pamajikan geus kototan. Beurang saeutik. Dah, naon? Ya udah naon maka ketemu naon. Teu boleh naon buang ka waras ya kandung sia koing. Waduh. Geus waras itu. Sora sagaledegepan ka pamajikan anak. Insyaallah jara rauh. Rutan Kangjeng Nabi bae tanggeuna. Boga naon ya koy teu boga naon urang paruasa bayu. Cek pamajikan ngeuna di dinya teu ngeuna di dieu. Atuh ngajakan puasa usaha henteu. Jadi urang stabilkeun bae jang keluarga mah keluarga, urang mah urang. Geus kolot mah dicoba urang nurutan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daharna saeutik, minumna saeutik, teu memewahan Kangjeng Nabi. Nu kadeuleu alam nu itu bae, alam sabada maot. Kemudian atuh ayeuna mah kitu pentingna Kangjeng Nabi mah wajib fardu Kangjeng Nabi tahajud atuh urang ge hudang-hudang ulah kapilan ku dihandap. Ai dihandap geus utek-utekan ai di luhur peureum keneh. Tah eta turut aja Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb. Ibadah teh mimiti ibadah maka syariat terus berperikop terus datang ke hakikat ku hese-hesena kos kitu teh nisbe urang mah bersyariat bae insyaallah ku bersyariat ge urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya warisan yari jelema anak nu ngawaris duanana yastawiyani eta akur bae apakah akur bae cara ngawangan apakahan ka kolot atawa dibagi apakah biasa kalawan ngitung-ngitung warisanana. Mun lalaki pada lalaki mah anakna teh atuh memang eta mah aku darajat ngawarisna. Awewe pada awewe akur pada darajat ngawarisna. Nalika hiji lalaki hiji awewe boga anak beda darajat ngawarisna lantaran lalaki mah aya bahasanya nyuhunnya nanggung ari awewe mangan nyuhun doang. Nu mantak lalaki dua kaliun awewe menangna li zakari mislu hadzil unsayain. Nah ieu dina ngana pakahan kolot kitu apa henteu wajhani dibagi dua wajah. Artinya dua wajah cecek wajah hepete wajib diakurkeun bae. Lantaran ieu mah urusanana urusan nganapakan kolot teu sabaraha geus diaturkeun bae ku ari mah. Lamun saleter kabehan mun 10.000 kabehan. Tapi lamun cek sakaol nu kadua mah tetep kudu dibedakeun lalaki 2 kaliun awewe. Mun lalaki 10.000 awewe mah berarti 5.000. Mun lalaki mah saleter awewe mah berarti setengah leter. Kita bakal kitu mah tinggal musyawarah bae. Ieu nurutkeun sababaraha ulama dibagi 2. Kitu tah kasimpulanna mah. Nabat wa wajul istiwa ishtirakuhuma fil ilmi. Lah geus disimpul mah kos kitu. Cuman da kuku bahagia tinggal ngalaksanakeunana bae teman. Ngalaksanakeunana ieu mah hese ge. Cita dige boga anak 12 kaurusan ku kolot, tapi anak 12 teu ngurusan ka kolot. Eta tah aya bahasa kos kitu eta. Masyaallah. Hese jasa kolot diurusan ku anak. Masya Allah. Bejana kieu bah. Geus lah ulah dagang bae abah mah, geus teu kudu dagang. Abah kauntungan dagang sok sabaraha eta sapoena bah. Abah kauntunganna sapoe boga 50.000, geus kukulah digaji 100.000, geus abah mah ulah dagang. Geus.
aya kula pan kula na ngadidik abah, aju kula pan dimodalan ku abah, kula ieu alhamdulillah ieu mobil boga, kuari usaha kirana maju. Geus abah mah 100.000 lamun kauntungan abah 50.000 nikel geus ku kula diberes 100.000 abah cicing we geus maca Quran we kos kitu we teh di imah tah. Tah eta teh caran tah urang ngadenge kos kitu caran. Caran biasa asana 1000 hiji asana. Dek narorowot bae ka kolot. Caran urang ngadenge. Komo lamun abahna manggul pacul mah urang rada gitu maju bah di ka mana kagawak geus ulah macul mah jual apa pacul geus kolot-kolot depararan geus bah ganti kuari mah meok bah sia nanaonan atuh aing mah pagawean kolot teu tega ieu kul teu tega teh sia tuh ka aing teh ngurusan tanaon lain jual bae bagi dua jeung kula apa paneta anak kos gitu dipacu sakuai ai lawan ge babangeunan bah beda ieu ai beda anu ngurusan ngomongna ge ngina ka bapana ge teu kenceng bah tadi lah bah enaon dieu kala bah teu pacu lah atuh jaga sekolah teh lain usim pan kuari mah bah geus bae teh pacu teu dah aju eta mah disawan ku batur we apa mah ulah miski bae abah mah ku kula geus digaji bae geus alila kula maju jeung sada kula hirup geus abah hayang naon geus bebeja bae ka kula bener teh sia ieu iya atuh masyaallah jadi tilak bener ka kapeungan akara kuari bawa ingat ada ngomongan sia kos gitu atuh kuari robah bae abah lagi hampir teu percayaeun teh ka anak eta tadina nakol bae kok kasih tempat gini enggak kolot beneran ya beneran ji terus alhamdulillah tuh kita terus disuplai kudu jadi anak beuh eta kolot geus ngeunaheun jasa aya bahan dibere 100.000 sapoe teh moal dibelikeun naon kahayang tuh kolot naon kahayang atuh meuli baju paling kadoyong meuli calana batur mah meuli lepis meuli segala rupa teh nyana mah palingnya meuli kompang hideung hideung teu jadi jadi eta kalau beli geus sakitu doang. Masyaallah. Aju geus meunang satahun teh di bebeja bapak anak-anak. Alhamdulillah ya Gusti aing sapoe dibere 100.000 bae. Aju buat teu nah. Tuh aya tuh. Tadi pake deui kukula tolong betul lah. Anak bapak kitu pada eta. Geus terkenal tuh jaya manusia ieu cek aya anu abah deui. Narora pameta ngeunahkeun kolot teh masyaallah kena nikmati kena ngarasakeun ngeunaheun ya Allah wa man lahu abawani eta mah carita tadi ka bapa doang ku ari kieu jelema nu ngabogaan indung bapa bawani mimba bitaglib ngaranna eta teh Umarain taglib Abu Bakar Umar komarain eta adalah bulan jeung mata poe eta mimba bitaglib tanu kos kitu mun urang ngajipan bade bakal kapanggih magribain isyain teh lain isya dua isya jeung maghrib bahasa ulama teh kok kitu hiji bahwa abawani boga dua bapak lain dua bapak emak jeung bapak wa man lahu abawani sajelma nu boga indung bapak lamun jelema lengkap kene boga indung bapak falal abi maka wajib nganapagaan ka bapak ai mana ieu fakul asah alal far'i itu balikan deh waman lahu abawani falal abi wakila alaihi ma libalihi. Jadi aya dua siksa kaul mah wajib nganapakahan ka bapak baik sebab bapak engke wajib nganapakahan ka mah. Eta talepa tah kitu-kitu kene
geus ku ari mah bapa bae anu dibere napakah kudu jadi anak lantaran mbak mah kewajiban bapa. Cak sakaula lain kitu alaihi mah tetep bae indung jeung bapak kudu diurusan dibere nafkah. Rapi biasa ieu agama cara ngurus-ngurus supaya rapi. Di dunia nah halimpu di akhirat nage saluyu geus enawan perbedaan nu miskin jeung nu kaya. Oh lamun nu miskin jeung nu kaya kewajiban mah tetep bae nu miskin ge ngan mohon bae nu kanu kaya. Kula mah teu boga kakak bae nya si kakana ge kudu heugeus malah mah adina lantaran teu boga dibere dinantep eta kos kitu. Nya eta kitu caritana. Kitu numantak wajib dindung bapa dina pagahan terlisti wa ima bil kurbi lantaran akur dina deketna akur be anak ka bapa jeung anak ka emak akur tete darajat kadeketanan mendak tetep be wajib diurusan ku anakna bapa jeung emakna. Gitulah cara urus-urus anak ka bapak. Kumaha lamun boga bapak kolot, boga emak kolot, au ajdadun wallahu a'lam.